Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah dongeng Sunda Munjung Kapocong karangan Encing Adnan baris dilajeng kana seri katilu. Pamugi sadayana sing aya dina kawilujengan lancar rejeki sehat salalamina sareng dipasihan ka istiqomahan dina takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Para mitra, ieu dongeng mangrupi karya fiksi etang-etang hiburan dina maturan istirahat hapunten oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Ya supados tong yang kolong ting kana waktos, mangga dupina urang kawitan wae lajengan cumarios dongeng Sunda Munjung Kapocong karangan Encing Adnan seri katilu. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Mitra kaum dangu, ngulangkeun kocap kaliwat Mang Uhar asa teu ngarti Nyi Ince meunang surat tapi pinuh misteri. Di aosna harita seratan nu eusina mangrupi jalan lokasi. Nanging dina bagan sisieun surat aya seratan nu nguatkeun Mang Uhar. Kirang langkung kieu eusina para mitra. Uhar, wal iya cara nu geus teu mungkin maneh bakal kalunasan eta hutang. Pek timuan aki ayeuna. Isuk pageto ku aki diantos. Pamileres tekad maneh geus kuat. Ukur cara ieu nu bisa malikeun nasib maneh keur kahareupna. Mang Uhar lajeng balueung. Cicing jempling mikiran surat. Hatena jaljol gogoda jeung panahan hasrat. Antawis bener jeung salah diparibasakeun nuju perang dina nuranina. Kang naha balueung? Eta naon isi surat teh? Ceuk. Upami ku akang dijelaskeun, ieu isi surat panginten moal bakal jadi nanaon kitu pikeun Ince. Kocap Mang Uhar, ditungtungan naros ka Nyi Ince nu teu apal naon sababna. Kela kan, naon ieu tepek ujug-ujug akang naros ka Ince kitu? Naha aya nu ngancem ka akang atanapi naon? Jadi raraosan ngadadak teu geunaheun kieu Kang. Taros Nyi Ince nyelah panaros ti Mang Uhar sabab teu terang naon maksadna Mang Uhar naros teu puguh kitu. Lain anceman isi surat teh lain kitu. Nanging misterius ieu teh. Teu nanya ka si aki nu masieun ieu surat di mana linggihna. Misterius kumaha Kang? Naon ari misterius teh? Ince teu ngarti. Oge bujeng bade ditaros Kang. Nu aya Ince kasih mah bati ku sieun, ditinggal langsung. Ku anjeunna teras kanu poek, teuing ka mana teu katinggal deui ngaleosna teh Kang. Misterius teh pinuh ku teka-teki ceuk. Nu mere surat teu terang saha, tapi terang ka nami akang. Atuh anehnya Kang ari kitu mah. Nyaman tak disebatna misterius. Lajeng naon atuh Kang isi suratna? Jalan,
Nya jalan naon? Jalan kangge ngalunasan hutang ka Mang Sardan ceuk. Atuh lain misterius pami kitu mah Kang. Nanging wartos sae pikeun urang ngara bisa meuntas ti kasusah hutang ka Mang Sardan. Panginten serat teh butuh gawe atanapi kuli Kang eta teh. Lain seratan ngabutuhkeun kuli atanapi manggil gaweun. Nuduhkeun lokasi keur munjung. Pokna Mang Uhar. Keheul, Tapi ngartikeun. Sabab maklum da Nyi Ince teh teu sakola janten kirang umum dina cara pamahamanana sapertos anu sejen. Lokasi munjung? Nu bener wae atuh aki-aki teh nanaonan maksudna mere surat isina kitu. Ngece suganya Kang kana kaayaan kaluargi urang. Rika dinya nama akang ge teu terang ieu teh ceuk. Angin dipikir-pikir, aya benerna oge ieu teh. Sabab di mana ayeuna urang tiasa kenging harta jeung banda, komo pait ku kasedek waktos nu geus dipepet ku Mang Sardan. Nah ince balai mun bumi ieu teh digorod ku cara Mang Sardan. Tembalna Mang Uhar nu saeutik menerkeun kana munjung mun nempo kahariwangan kiwari. Istighfar Akang. Ieu teh perkawis munjung, perkawis dosa nu banget hinana. Dilaknat ku agama. Nya kitu nama Ince ge alim pami kedah ieu bumi teh dimilikan ku Mang Sardan. Da ieu teh hiji-hijina tinggalin kolot Ince atuh Kang. Ya terus akang kedah kumaha ceuk. Akang jujur wae ya nya. Teu sanggem pikeun nyanggupan mayar dina waktos ngukantung sababaraha poe deui teh. Teu sanggem ceuk. Ek di kumaha ge akang da teu bisa teu walakaya ring geus kieu mah. Tembal Mang Uhar. Nyi Ince repeh. Mang Uhar ku banget ngarasa hese. Dugi kapoho kudu ngagentak ku cara nembalna ka Nyi Ince harita. Duh hampura akang ceuk. Akang sanes ambek ge teh ka Ince. Nanging akang teh bingung. Kaya nu geus pinuh kamelang kedah kumaha sareng ka mana pikeun nyalsekeun ieu hutang. Minjem ka batur moal mungkin aya nu mere. Sedengkeun barang teu boga. Naon anu bade diandelkeun keur dijual. Akang geus usaha neangan gawe. Tapi buktosna geuning, akang sesah ku kanyataanana ieu teh ceuk. Mang Uhar lomah kocapna. Ngaraos salah geus poho kabawa ambek ka Nyi Ince. Lain taya alesan tiasa kitu. Sabab Mang Uhar geus ngarasa sempit keur ngalengkah. Bingung kedah kumaha meresan hutang ka Mang Sardan anu kantun kaetang sababaraha poe deui. Lajeng kumaha ayeuna numutkeun engkang. Nah yakin akang teh bade laksana munjung. Sedengkeun munjung teh tangtos aya resikona pikeun urang nu ngalakonanana Kang. Tembal Nyi Ince. Nu palebah dia saeutik ngarti kana maksud Mang Uhar. Sabab leres oge memang teu mungkin dina waktos nu sakitu nyedekna kedah ngayakeun duit 15 juta. Akang bingung ceuk. Akang bingung nu kagulung linglung teuing kedah kumaha sareng kasaha. Da urang duaan teh tos teu boga kolot pikeun ngadu ka bingung. Boh akang atanapi maneh. Urang teh mun di paribasakeun mah seseg panceg duduaan balatra hancur oge ukur duaan. Teu aya sasaha deui ceuk. Sumohon dina kitu mah Kang. Nanging numutkeun Ince, saena urang pikirkeun wae nu leres ieu teh. Bilih aya jalan nu sejen mah nya ulah nepi mun tiasa mah urang teh kedah sasar lampah kudu munjung kitu Kang. Nyi Ince nu hariwang ngemutan ku langkung sae. Pikeun Mang Uhar supados dipikir deui. Ngarah tong aya rasa hanjakal, sabab hanjakal mah moal bakal aya di awal para mitra.
mitra kaum dangu dikocapkeun di wayah lingsir. Panasna panon poe memang keur pancet teu kira-kira. Panas jeung hareudang banget ngalekeb nu dirasa dina harita. Ujar meneng-meneng aya nu keur ngaso digolodog bari ngalenggut. Aya oge anu masih mupuk gawe di sawah jeung pakebonan. Barudak lembur aya oge nu keur ngabandring manuk laleutik. Sakadar resep keur ulinan barudak lembur. Mang Uhar harita aya di sawah. Sanes bade kuli nanging bade neangan daun surawung. Keur lalab tuang siang harita. Kaleresan di sawah teh aya Mang Ugel salaku pawungan nu gaduh sawah. Nu nuju nebal galengan nanging dikotakan sisieunana oge aya Mang Dakim anu nuju ngaso di galengan bari nyangcangkeun munding. Anjeunna kaleresan nuju ka piwarang damel ku Juragan Eman pikeun ngagarap hanca waluku di sawahna. Har, keur naon? Mang Ugel naros ka Mang Uhar nu keur apruk-aprukan ka tengah kotakan. Jangan daun surawung itu Ugel. Keur lalap lah. Har, kalau badi tu nu loba mah. Abang ge geus kenging sapalastik itu daun surawung. Mang Dakim ngiring nembalan bari nuduhkeun lokasi ka Mang Uhar ka palebah nu loba daun surawung. Har, di dieu tah. Han. Tembal deui Mang Ugel. Janten Mang Uhar teh muru kadinya. Mana Mang Ugel? Taros Mang Uhar ka Mang Ugel nu harita tos di sisieunana. Har, manya teh ka dieu sakitu arepeunana. Mang Ugel kusiga ngece. Malah nuduhkeun kotoran munding ka Mang Uhar nu dihareupeunana. Mang Ugel, ulaheur ya tuah. Sugan teh nya ai surawung. Kotoran munding nu Mang Dakim sugan ieu mamang. Waler Mang Uhar. Dirina nganggep yen Mang Ugel teh keur guyon banyol para mitra. Har, itu saur abang ge di ditu. Seueur. Malah kadinya teu aya di dinya mah. Tuh di ditu. Mang Dakim ngajugjug ka Mang Uhar. Bari nuduhkeun ku langkung jelas kana lokasi daun surawung. Mang Dakim, si cocok surawung mah keur suwat jeung pamajikanana. Eta mah lalap keur jelema nu boga gawe. Ari teu gawe mah kotoran munding we geura. Diseupan. Eta teh pinu vitamin har sarua. Makanan oge pandang daunan. Taya angin jeung hujan. Mang Ugel pok ngomong teu puguh ka Mang Uhar. Malihan Mang Dakim oge asa kumaha ngadanguna nganggep omongan Mang Ugel teh teu pantes pisan keur dijadikeun guyon. Ulah kitu Mang Ugel. Nanaonan banyol teu puguh ah. Geus pada urang lembur tong bade nyeun perkara di wayah siang kieu atuh ah. Tembal Mang Dakim. Nu ngarasa lain kuduna guyon kaliwat langkung pamikirna bisi Mang Uhar wajar teu narima. Pohara nimbulkeun kaributan di mangsa beurang. Naon maksudna ieu teh Kang Ugel? Guyon-guyon kumaha pamajikan jeung kayaan dewek nu memang can aya gawe. Ahina di dinya teh ka dewek. Dume di dinya boga gawe, mondar ukur jadi jelema pawongan juragan wae ieu teh. Sikeun geus boga sawah di dinya. Tembalna Mang Uhar nu janten nyata kasieun Mang Dakim teh hariwang kajadi ribut nu dikawitan guyon bangetna cara Mang Ugel ka Mang Uhar. Enggeus atuh tong dilayanan Uhar. Nurut ka Amang. Ugel mah kitu jelemana. Geus biasa ocon guyon kitu, geus tong dibawa ka hate. Ulah dipisah Mang Dakim. Keun urang palainya si Uhar siga nu jago ka urang nembala kitu. Da urang mah ngomong teh leres. Mun lain jelema burung mah tuh pasti boga dangelan. Kapake kula kuli cara dewek tuh. Ku batur, naon salami ieu ukur hutangna we nu kakoncara. Saurang ingon domba ladang hutang. Buktina nu aya pae sabab teu bisa kana ngurusna. Mang Ugel malah kulangkung wani.
ngawaler kulangkung pait ka Mang Uhar. Asaning memang geus siap mun kedah jogol dina harita. Haling Mang Dakim, haling. Ieu mah lain guyon ya, ajak pati di sisieun galeng jelema burung teh. Dipanas ngantrang ngadadak ngundang balai jelema wae ieu. Mang Uhar geus teu katahan. Dirina ambek dume dihina jeung diece sabaragatna ku Mang Ugel. Dugi Surawu nu geus meunang sabengket jeung dikepeulna dilesotkeun nu ragrag ka cai kotakan sawah. Anjeunna nafsu muru ka Mang Ugel, nu asa geus taki-taki Mang Ugel nyampak kawanen Mang Uhar harita. Sok ieu, sok, wani sia dewek. Tembal Mang Ugel, bari rikat deui ku nafsu silih jugjugan. Sabet langkah Mang Uhar nu lumpat rikat dina kotakan. Beureupna ngeupel, lajeng disodor kana dago Mang Ugel. Mang Ugel teu eleh cicing, sanaos dago nakateungeul tapi rikat nyabok pipi Mang Uhar. Nanging Mang Uhar siga nu teu karasa, sabab panginten getih di awakna banget munjukna dugi beureum amarah nu sajelas-jelasna. Mang Uhar lajeng ingkah, rikat ngalak hulu angen Mang Ugel. Disodorkeun keupelan leungeun, nu nyentug harita kana jantungna Mang Ugel. Nya Mang Ugel teu walakaya, kulepak, ragrag, ambrus ka kotakan. Nu rikat langsung dipisah ku Mang Dakim, nu janten panengah dina gulungna Mang Uhar jeung Mang Ugel harita. Geus, ulah kaleuwihan. Duh, bisi kapohan, mane bisa kalibas ku urusan panjang. Geus. Beja Mang Dakim nu misahkeun Mang Uhar, nu dicarios meunang Mang Uhar mah dina gulungna jeung Mang Ugel. Heuh, dengekeun ku maneh. Mun eueuh Mang Dakim, geus binasa maneh ku leungeun urang. Untung aya Mang Dakim menyelamatkeun maneh palebah dieu. Kocap Mang Uhar nu masih busung dadana, nandakeun nafsu nu masih marengan pikeun ngalibas ka keheulan ka Mang Ugel. Mang Uhar balik nyandak daun Surawu, lajeng mabal ka galengan kaler, ninggalkeun ka Mang Ugel jeung Mang Dakim. Anjeunna muru balik ka bumina. Nya Mang Ugel harita nu ngarasa nyeri palebah hulu angeunna alatan katonjok ku peureup Mang Uhar. Diuk nyalonjorkeun suku di sisi galeng dibaturan ku Mang Dakim. Mantap ge jelema mah tong asal pok wae dina ucap teh Mang Ugel. Bek mun dinya teu ngamimitian mah moal bakal kitu panjadina. Untung aya urang di dieu, mun teu aya suka kumaha nasib bidinya. Mang Dakim ngemutan maneh ka Mang Ugel. Sabab leres ayana gulung harita teh nu dimimitian ku Mang Ugel. Teu keur Mang Ugel hungkul dina perkawis kitu mah nya para mitra, saha wae ge teu kenging heureuy nepi ka leulewihan. Sok bilihna janten mamala pikeun diri sorangan. Padahal mah tong dipisah Mang Dakim. Urang ge masih sanggup keur mere perhitungan ka si Uhar mah. Aleresan kata limbeng we kulang ka suku dewek. Janten ragrag ka kotakan. Masih sanggup keur sakali neunggeuh si Uhar make patul mah. Keun we eta jalma ek dicirenan ku dewek. Ngalah apesna engke bakal panjang ieu urusan teh. Ulah gitu Mang Ugel. Panginten ayeuna mah masih kaubung nafsu masing-masing. Urang mah papada urang lembut, papada jelema teu boga. Naon dek diandelkeun anak nepi ka ukur masalah kitu kudu panjang. Teu pantes pikeun arurang mah kikituan. Ayeuna mah kajeun keneh urang teh sing getol gawe. Ngarasana pamajikan di bumi teu kirang jajan. Lain kudu muru ka nafsu nu janten lapur engke kareupna. Tembal Mang Dakim cobi ngademkeun ambek Mang Ugel. Nu harita asa can narima sabab manehna eleh gelut ku Mang Uhar.
Ya tapi tetap Mang Dakim kudu dibere perhitungan ulah dicicingkeun model si Uhar kitu mah. Bisa jadi pan kayu papan nu kotong cen saurna aya nu ngarampok nu di gudang kaler eta teh pagawean si Uhar. Sabab nganggur, teu boga pagawean. Naon deui mun teu nyolong? Mang Ugel, hati-hati ari ngomong teh atuh ah. Ulah nuduh teu pugu, bisi nyalahan bisa-bisa Mang Ugel sorangan nu janten wirang. Pungkasna Mang Dakim nengeran ka bener diri kuma patahan bener ka Mang Ugel supados tong polontong ucap komo mitnah kanu can kabuktos leres. Para mitra kaum dangu, wanci kiwari ninggang dina sareureuh budak. Soragaang rame jeung rujit, kodok sawah di sarada, angin peuting ngahaliwir lir ibarat nu keur ngahariring. Mang Uhar jeung Nyi Ince nu sareng calik di babancik nu keur kacaangan ku lantera leutik, duduaan keur ngobrol ke nasib. Nu katutur kajadian Mang Uhar ribut jeung Mang Ugel di waktos beurang. Ari Mang Ugel teh bisa nyarios kitu ka Akang, pedah naon lantaran anak Kang? Pugu teu ngartos Akang ge ceuk. Naon sababna si Ugel teh pok kitu ngomongna? Painten niat anjeunna heureuy, nya teuing sabab numutkeun Akang mah lain heureuy ari kitu mah. Tembal Mang Uhar. Nu cobi ngawilah panyangka ucara Mang Ugel nu teu pugu-pugu nyarios kitu. Ya mohon atuh Kang, lain heureuy eta mah, tapi ngajak gelut wajar mun Akang nafsu mah. Bujeng Akang Ince anu ngadanguna asa keheul sajeroning batin. Hate jelas-jelas teu narima dihina kitu mah Kang. Pan paleba dieu mah Ince ge ngarasa panas hate. Kumaha Kang gareupeunana? Tak wajar Akang nafsu teu kapalang ka manehna. Hanjakal ceuk aya Mang Dakim nu misa. Mun teu aya Mang Dakim nu kabinasa eta si Ugel teh ku Akang. Kocap Mang Uhar nu bareng ngarasa sami kahinana ku cara Mang Ugel teh dina waktos beurang tadi. Kang, upami parantos kieu mah nya hayu Kang lah. Urang teh tos kapalang baseuh, kapalang nyeri, kapalang hina, geuning hina teuing rasana jadi jalma teu boga. Maksud Ince teh kapalang kumaha ieu teh ceuk? Nya kapalang Kang, urang teh Kang. Geus tong dipikir panjang deui hayu munjung weh Kang. Urang waleskeun kasusah sareng kanyeri urang kiwari teh ka jelema-jelema nu geus ngahina ka urang Kang. Nyi Ince ku istuning sadar panginten saking ku panasna hate ngarasa banget tegana jelma-jelma ngahinakeun kana nasib rumah tanggina. Jol teh pikiran nu mamaras rasa kana hayangna beunghar kudunya sanajan ku cara munjung. Leres ieu teh Ince teh nyarios teh. Teu salah dangueun Akang teh. Teu salah Kang. Ince sadar palebah dieu. Apalang hina urang di dunya ngarasa ka agama ge. Urang teh jauh lapur ngimbanganana. Sakalian we atuh urang teh Kang. Mun bade hideung nya hideung. Mun bade bodas nya bodas ulah kapalang Kang. Sabab geuning nyeri Kang. Nyeri pisan dihinakeun teh. Pami kitu mah numutkeun Ince kedana Akang mah keur sangiringan wae. Sabab memang teu aya deui da ceuk. Jalan hiji-hiji na ngawales ka nyeri teh mun lain kedah kitu jalana. Nah tos Kang. Tong lami-lami saena isukan mending urang teh angkat wae ka lokasi nu aya dina seratan. Cobi urang jugjug manawi leres pituduhna pikeun munjung teh ka ditu Kang. Nya tos ceuk. Pami kitu kajelasan urang ayeuna mangga ceuk. Isukan urang angkat sasarengan ngajugjug ka tempat nu diseratkeun dina eta surat.
Pungkasna Mang Uhar jeung Nyi Ince tembal obrol nu ditungtungan ku bakal dijugjugna ka tempat sasar pikeun munjung ku nyasarkeun lampah kana ladang dosa jeung kahinaan. Nu pamugi urang sadaya masing dijauhkeun tina hal samodel kieu. Dugi ka anak incu sadayana sing salamet berkah dunya sareng akhiratna. Neng nong ieu teh para mitra, dongeng Sunda munjung ka pocong rekaan Cing Adnan, insyaallah urang lajengkeun deui kana seri ka-4 para mitra. Sakitu anu tiasa kapihatur, nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.